Ada kemana, Ala? Rekam rumah sakit. Emangnya gering naon? Biasa we gering umum kan bingung Bingung aku naon? bingung karena umum mana nu nganterkeun. Oh, perkara eta mah gampang atuh. Terus kumaha? Tah ayeuna mana kieu ka jalan, cicing di tengah jalan. Kayak nyawa mana di rumah sakit ki. Geus di rumah sakit aing teh aya di kuburan siapa teh aing modal goblok. Urang ke kontrolannya. Ada mana ke kantor? Kuota beak. Tong didinya melina nu dagangna cunihin. Biar aku cunin kumaha sih? Biar aku kalah cunihin. Heeh, bahasa eta urang meuli pulsa didinya. Manehna teh minta nomor telepon orang wae, urang embung lah maksa wae kan keul aing teh. Masya we. Aduh, karena dua kieu masih ditanya Gusti. Ki, dari mana nya teh ka urang? Nya cenah urang mah super dupernya ka maneh mah pokona nya pisan. Nya berarti mana daek meureun ngajagaan wae hati urangnya. Aduh, teu bisa nat. Ih, nah aku naon? Apaan soalnya urang ya kudu ngajagaan imah atuh bisa dibawa ke batur. Ya, Beb? Ya, kopi ya? Anjir, isuk-isuk ngesip yang ngingetkeun kopi siga sultan wae geus kawin teh. Kieu ngeunang geus kawin teh. Sultan. Cipedut Sultan kemana tuh Sultan? Nah, habibur lah gitu. Ya tuh siapa isuk-isuk kok aing teh panjangkeun kopi, sarapan, barang dahar. Terus mana sorena mana dahar, pentingna mana nu bakan aing wae. Emang mana sebenarnya ka aing sia teh goblok? Hah? Ampun ayang. Aduh anjing. Minum. Panas. Bae minum. Si Iman karunya saya tadi ke dahar keselak. Udah tuh keselak naon. Oh, di jero daharna serangga tadi teh. Terus kumaha? Nya kurang teh dibere buat serangga, bepae seranggana teh gitu. Goblok bae si mana bodoh anjing. Ki, mun orang kawin, mana yang suka tabungan can? Jangan urang teh keur berjuang kene keur ngumpulkeun anak. Nyangges lah bae, indung urang semoga tabungan sapoean dah loba. Wah, asli. Halus atuh Iya dong, tapi maneh lamun ke orang kawin maneh geus boga imah can. Boro-boro nat, imah ti mana? Duit teh can boga keur biaya kawin. Nyangges lah bae, da urang boga imah. Engke maneh jadi tukang kebun urang we nya, jadi maneh teh kawinnya aing heuh. Si anjing, aduh. Bae, Kita ngomong aja. Dia kawin atuh mana? kamu mana jawaban naon? Aduh, anu pohon naonnya? Kawarin heula ya, Mang. Ki, antar ke warung yuk. Nah, kalau orang mulai diantar emang ada mulai naon sih? Nu poho urang mendok, yuk. Ndok mah tuh orang ge boga. Tadi kan mana ndokna? Tah, ndok aing mah tah. Tadi kan ndokna, tuh yang ndokna tadi kan. Enggak bisa ruas maneh naon? Kayak penting nyata itu. Nyampe di imah cara rapi marah aja di jalan lagi hoream urang. Alus aya kitu mah. Kayak penting engke kayak mana? Jujur erek naon mana kayak mau urang tong kayak urang. Nah, naon sih kitu aya mana? Nah, sih make jeung urang. Keluarga aing kabeh sadeuna ku monyet sate goblok. Hari mana geus menang warisan can? Alhamdulillah geus tah. Alhamdulillah atuh mana geus menang warisan mah naon wae. Mana berarti enak sebenarnya loh. Alhamdulillah nah, pentingnya orang geus ka lokasi ngecek lokasi ya. Ya, Holy Wings, Deer Point. Orang loba lah urang mah. Anjir. Eta nu mana kabeh? Heuh, alhamdulillah. Usaha nganter PL kan. Aduh, aing geus seneng. Urang abas deui lah. Ayo neroas, ayo kemana? Eta we bas di pengkolan biasa. Masuk Malang lain?
Lain bakso biasa eta mah. Nasi kudu bakso Malang wae. Heuh, ngadahar baso nate sabari ngabayangkeun banget sia anu Malang. Jadi aing nafsu ngadahar lagi sabari ku aing dibujuk-bujuk, dijenggut-jenggut, diomong-omong, bagadi lah, dijenggut-jenggut. Aing teh Malang.